Barudak ayeunanya awewe barau cikur gerasep dibawa ka mana teh daek ke pasrah gitu ngomongna teh kieu sok wae cenah asal jelas we hitunganana teu dari disebut runtah mambu ngamek manehna oge tapi kalakuan leuwih ti runtah naudzubillahi min dzalik amit-amit teh dongengna asik teh awewe barau cikur geus darang dan model zaman jahiliyah make baju teu mararatut majarkeun modern teh make bujal ditempokeun sagala rupa eta reuas saya marta ngobrolnya lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukena kacidapan paranti salat we teh nya bari seriting cikikik unggal peuting ngariung ulin di juru diskotik nyiar lalaki ateu payah ya ditowel wanian diciwit leuwih tarik deh malikana teh nya ditraktir alah omongnya diajak kontan hayu gawat rek dibawa ka mana nya pasrah tumarima asal inget cenah kudu puguh hitunganana awewe model kitu naon atuh ngaranna da geuning disebut runtah mah teu narima alah bernyit cenah modern lamun bedegong negara blag kaeranya daleutik keneh bernyit rupa jalma kelakuan bagong teuing pokona sesegrok jeung hideung ulin dinu poek karesepna lain hari bagong mah mun dibedel teh ngaguik ieu mah dibedel teh ngaguik ngan ting cikikik biasa terserian ruksat komo si epung mah karesepna pisan gitu ABG asa beuki goreng patut padari oman mah bebe aki-aki beuki budak beda jeung ABG lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukena we teh nyaho bari seriting cikikik unggal peuting ulin di juru diskotik mararabok teh nyiar lalaki ateu budak lemet padahal tobat Gusti ditowel Malik Noel diciwit nyiwit beki tarik ditraktir alah muir diajak kontan hayu wala rek dibawa ka mana nya pasrah tumarima asal puguh cenah eta hitunganana awewe model kitu naon atuh ngaranna da geuning disebut runtah mah teu narima ngambek teh bernyit cenah modern lamun bedegong solelale bernyit
Bagong gelo.